Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wasani sareng ari anu kaduana eta khutbatani khutbah dua qoblaha anu tetep dina samemeh itu salat Jumat. Ae salatil Jumati tegesna dina samemeh salat Jumat fihi dina itu waktu ay fil wakti tegesna dina waktuna ay waktil Jum'ati tegesna dina waktu salat Jumat. Wa huwa sareng ari itu waktul Jumat eta ma perkara ba'da zawali anu tetep itu madina sabada lingsirna panon poe. Palau au qo'a mangkalamun maca ieu jalma harapan kana harap min hatina itu salat Jumat. Qobla hadina samemehna itu waktu Jumat lam tasiha mangkah teu sah itu Jumat li subuti dalika karena tetapna itu waktu Jumat an Rasulillahi katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sapertikeun perkara fi sahihaini anu tetep itu madina kitab Bukhari Muslim haka ngahikayat ke hukana itu kawa saha Ar-Romli Imam Ar-Romli yasma'u anu ngadengekeun huma kana itu khutbatayan ay khutbatayan tegesna kana khutbah dua saha al-arba'una 40 jalma wal muradu sareng ari anu dimaksud bidalika ku itu yasma'u eta al-istima'u ngadengekeun bil quwati kalawan saolah-olah la bil fa'li lain ku sanyatana bidalil istihbabil isgoi kalawan dalil sunatna ngaregepkeun walau khotoba sareng lamun khutbah itu khotib siron halna memeusan au ropa'a atawa narikeun itu khotib sawatahu kana sorana itu khotib lakin kanu tatapina kabuktosan itu arbaun au ba'dhuhum atawa sapalihna itu arbaun eta soman anu torek au ba'du atawa jauh itu arbaun min huti itu khotib palam yastami'u mangkah teu ngadenge itu arbauna lahu ka itu khotib lam tasiha mangkan teu sah itu salat Jumat ala sahihi cek kaul sahih apa damaidah kendalika kana itu kaul saha Ar-Romli Imam Ar-Romli qala ngadauh kana itu hadis saha Sulaimanul Jamal Syekh Sulaiman Al-Jamal naklan halna nukil anil Halbi nampi ti Imam Al-Halbi parun lau khotoba lamun khutbah sahasah sun jalma wa aroda sareng maksud itu sahsun ayu qadima kana majukeun itu sahsun sahson kahiji jalma guerohu anu salianti itu sahsun liusollia karena supaya salat itu sahson bil qaumi sarta kaum fasar tuhu mangkari syaratna itu sahson eta ayakuna kedah kabuktosan itu sahson eta miman tetep ti jalma sami'a anu nguping ieu man al khutbata kana khutbah wa ayan wiya sareng kudu niat itu sahson al jum'ata kana Jumat ingkana lamun kabuktosan itu sahson eta minal arba'ina tetep ti jalma 40 wa ila sareng lamun teu ingkana minal arba'ina biangkana ku secara kabuktosan itu sahson eta zaidan anu jadi panambah alal arba'ina ka jalma anu 40 pala yustarotu mangka teu disyaratkeun alaihi ka itu sahson naon niatul Jum'ati niat Jumat id ya juju karena menang naon sholatul Jum'ati sholat Jumat kholpa musolli duhri ditukangen imam anu sholat lohor intaha paragat ieu qaul wa yukrohu sareng dimakruh kenaon dalika itu ayu qadima ani ngamaksud kami ayakuna kana kabuktosan saha al khotibu khotib eta goerol imami salianti imam aftamatwakeun
bidalika kana itu kawal wayukrohu dalik saha as-syekhun nahriril laudha'i syekh an-nahriril laudha'i Muhammad Shaleh bin Ibrahim tegesna Muhammad Shaleh bin Ibrahim wasalisu sareng ari anu katiluna eta antu sholat dilakonan sholat itu sholat Jumat jamaatan halna berjamaah bihim sarta itu arba'ina falatasiu mangkan tesah itu sholat Jumat furodan halna nyorangan walayu tabaru sareng teu direken saha as-sultanu raja wala idnuhu sareng teu diitung-itung idina itu sultan fiha dina itu sholat Jumat wala taqaddumu ihramil kamilina sareng teu diitung-itung miheulaanana takbiratul ihramna jalma anu sampurna kabeh ala ihramin nakisina manderian takbiratul ihramna jalma anu kurang dina sifatna hilapan halna nyulayaan lil qodi ka qodi waman sareng ka jalma tabi'a anu turut itu man huka itu qodi haka ngahikayatkeun kana itu kaul sah ar-Romli Imam ar-Romli warobi sareng ari anu kaopatna eta alatu korina ulah ngabarengan hakana itu Jumat ail Jumat tegesna kana salat Jumat wa tasbiko sareng ulah miheulaan hakana itu Jumat non Jumatun salat Jumat ukhra anu sejen itu Jumat di baladihanu aya di tempat diadegeunana itu Jumat wa in azomat sanajan gede itu balad fa in koronat mangka lamun ngabarengan hakana itu Jumat aw sabakot atawa miheulaan hakana itu Jumat naon Jumatun salat Jumat lam tan akid mangka terjadi itu Jumat illa idaka surat angin di mana-mana seueur naon al jamaatu jamaah wa asaro sareng hese naon ijtima'uhum ngumpulkeunana itu jamaah fi makanin wahidin dina tempat anu sahiji faya juju mangka menang hina idin dina nalika asaro ijtima'uhum naon di duha bing bilanganana itu salat Jumat bihisabil hajati kalawan ngitung-ngitung pangabutuh ala sahihi ceuk kaul sahih lamut lakon teu anu mutlak fa inik tupia mangka lamun dialap cukup naon bi Jum'ataini ku salat Jum'ah 2 lam tazzi mangka teu meunang naon salisatun Jumat anu katilu wa hakada sarengnya kitu saterusna wa muqabiluhu sareng ari anu ngabandingan kana itu hakada eta ada mustisna ihadihi surati henteu salianti ieu gambaran wa arkanul khutbataini sareng ari pirang-pirang rukuna khutbah 2 eta khamsatun aya 5 al awalu ari anu kahijina eta hamdulillahi muji ka Gusti Allah li subutihi karena tetepna itu hamdulillah anhu ka tampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khutbatil Jum'ati dina khutbah Jumat kama sapertikeun perkara pi muslimin anu tetep itu madina kitab Muslim haka ngahikayatkeun hukana itu subut saha ar-Romli Imam ar-Romli wasani sareng ari anu kaduana eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li anna kulla ibadatin karena sanyana sakabehna ibadah iftakorot anu mikabutuh itu ibadah ila dzikrillahi kana dzikir ka Gusti Allah eta iftakorot mika butuh itu ibadah ila dzikri Rasulillahi kana nyaritakeun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kal adani sapertikeun adan wassolati sareng maca sholawat wasalisu sareng ari anu katiluna eta alwasiatu ngawasiatan bitaqwa kana taqwa fal ihtiyatu mangka ari gawe ati-ati eta dzikrul labdil wasiati nyaritakeun lapad wasiat ma'al labdi taati sarta lapad taat
ka ausikum sapertikeun lapad ausikum bitaqwallahi wa taatihi wala buda sareng teu meunang teu eta misti minal ityani tina ngadatangkeun bil hamdi kana muji wassolati sareng maca sholawat ma'al hissi sarta ngeukehan ala taatihi kana taat ka Gusti Allah wal man'i sareng nyegah minal maksiati tina gawe maksiat fihi madina itu khutbatain ay pikulin tegesna dina saban-saban sahiji minal khutbatain tina khutbah dua qot'an kalawan pasti warobi usareng ari anu kaopatna eta ayatun maca ayat mafhumatun anu dipaham maknana itu ayat walau qosirotan sanajan kabuktosan itu ayat eta anu ponok walau qoro'a sareng lamun maca itu khotib summa nadoro tuluy mikir-mikir itu khotib kana maknana pala tuziu mangka teu nyukupkeun itu qiraah hu ka itu khotib bi ihda huma dina salah sahijina itu khutbatain lakinil aula tatapina ari anu leuwih utama eta antakuna kedah kabuktosan itu ayat eta pi khutbatil ula dina khutbah anu kahiji litakuna karena supaya kabuktosan itu ayat eta pi muqabalati duai dina ngabandingan kana maca doa lil mukminina pikeun jalma nu iman kabeh wal mukminati fisaniyati dina khutbah anu kadua payah sulu tuluy hasil naon at-ta'adulu silih adilan bainahuma antara itu khutbatain fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkahina idin dina nalika yahsulu ta'adul yakunu kabuktosan eta fikulin tetep dina saban-saban sahiji min humatina itu khutbatain naon arba'atu arkanin opat pirang-pirang rukun wal khamisu sareng ari anu kalimana eta addu'a ngaduakeun lil mukminina ka jalma anu iman kabeh ai wal mukminati tegesna pirang-pirang istri anu iman kabeh aedon deui pal murodu mangka ari anu dimaksud bil mukminina kulapad al mukminina eta al jinsu jinis wayak pisareng cukup minhu tina itu doa naon ma perkara yaqo anu tumiba alaihi kana itu doa naon al ismu ngaran doa walau rahimakumullah sanajan kabuktosan itu doa eta lapad rahimakumullah bisa niati dina khutbah anu kadua likaonihi karena kabuktosan itu doa eta la ikon anu pantes bihalatil khitami dina tingkah panungtungan wasurutuhuma wallahu a'lam bishawab.